sadayana, wilujeng patepang dari sarang simkuring kendadari ti SMPN 2 Bojonggede dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendikbud ngalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun rupiah pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, jeung dosen salila 4 bulan kaharep mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana, siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salian ti eta, Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun rupiah pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tanaga atikan, dosen, sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarikan ieu dilakukan lantaran ayana pamundutan ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waragat kuota internet dina ngaakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit lungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.